Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dengudi sareng bidangan dongeng Sundanya urang dongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejar carios si lalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu setia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin. Oge dilancarkeun sakarubinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nuhunkeun kana parantos like oke komennya. Mangga mitra supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha tarasna ieu carita si lalai bodas. Sok kaparayun sadayana. Eureun sia. Nanaonan rek mencit jelema sagarupa kawas ka sato wae euy. Basa ngadenge eta sora pugoe atuh si Karmin teh jadi kandeg. Asa inget cenah kana eta sora teh asa geus suwano. Basa diriuk breh nangtung saurang jajakang ora make baju sarua bodas. Mutayalian ti Sidarja. Maneh geuning Darja sia. Nya uing. Uing si Darja euy. Euy sia maraneh teh. Dasar anjing-anjing kumpeni. Gawena ukur letak kasih bule. Kelu ngaganggu sasama. Kudu diwarah. Si Karmin anu keur nyakalan si Ujang teh terus nur-nuran ngadeukeutan ka Bah Daroji. Alah Bah, aya si wawalak deui geuningan ieu teh. Kumaha ieu Bah? Beteukuhan teh aya si kurang ajar tah. Cicing sia euy ulah sieun eta budak urang jadikeun jaminan. Urang jadikeun tameng we deuleu pasti si Darja ge moal bisa kukumaha. Nah, kumaha maksudna Bah? Nah rek dilawan wae eta si Darja teh Bah. Nya beleguk. Ieu budak urang manfaatkeun we jang ngalamakeun si Darjakeun urusan dewek. Cekal ku sia montong dilepaskeun euy. Si Karmin unggeu kakarang ngarti kana maksud Bah Daroji. Serog bae Bah Daroji teh maju ka hareup. Sia Darja. Si laing montong coba-coba maju ngalawan deuleu. Lamun teu hayang ieu budak cilaka bakal dikececet dipencit ku si Karmin deuleu. Hasok, terserah bongkokan euy. Licik sia. Bet make tameng eta budak sagarupa. Sia mah kawas lain jawara wae. Badis kumpeni anu licik. Hihihihihihi. Kumaha dewek we deulem. Nu penting mah sia beunang kacang kalak bakal ditewak. Tuluy dikojoran deuleu. Mitra kaum dangu. Pikeun Bah Daroji geus boga anggehan pasti si Darja teh bakal serah bongkokan. Moal ngalakukeun tindakan naon-naon da teu mikeun lamun nepikeun ka eta budak teh jadi korban. Si Darja najan dina kayaan sarupa kitu tapi tetap tenang we. Teu katempo bingung atawa sieun. Jadi kitunya rek meruhkeun uing ku cara anu licik. Heuglah. Uing bakal serah bongkokan asal eta budak ulah dikukumaha. Kudu dibebaskeun, cina salamat ulah ditandasa sia. Tah, kitu euy. Sabab we pilihan deuli euy. Lamun coba-coba ngalawan atawa kabur, ieu budak teh bakal kojor. Si Darja ngalengkah maju ngadeuketan beuki deukeut salsenaker. Ngan bae panonna teh rancing geus kawas panon heula ngaruyuk we merhatikeun ka si Karmin jeung Bah Daroji. Sedengkeun ari si Sujan mah henteu diperhatikeun dianggapna teh henteu ngabahayakeun. Beunggeus sia heup sametinya montong ngalengkah deui. Raga atuh si Darja teh ngarandeg. Geus aya di hareupeun Bah Daroji kira-kira jarakna teh ukur 3 lengkah. Tina tangtungan Bah Daroji anu katempo munulak cangkeng. Sok nah rek dikumahakeun uing teh yeuh. Nah rek diborogo deui atawa langsung dipaehan. Pek we lah. Uing mah teu ngaboga-boga umur aya nu ngatur, nyawa aya nu boga. Lamun kuduna uing bae mah pek bae. Ngan si inget sia. Laku jahat nanda sasama sok komo nepikeun kamaehan. Eta teh hiji pagawean anu dilarang, dosa gede, bahkan nerima bebenon anu pohara.
Dewa sia teh ayeuna mah aya dina tungtung bedog dewek deuleu. Umur sia dewek anu ngatur. Hasok kira tungkul kana jukut kira tangga kasadapan. Kira sambat indung anu nganung, bapa anu ngayuga. Poe ayeuna bakal jadi poe anu panungtungan deuleu. Aya manikulah huta kawas malkal maut wae. Sing inget sia, malkal maut oge teu bisa nangtukeun pikeun nyabut nyawa manusia. Moal bisa nyabut nyawa manusia pameteu aya idin oge kersati anjeuna. Meunggeus bah, ulah diajak ngomong wae. Kira gancangan eta si Daria teh dipencit dikececet sina pae. Edeg deuleu. Ayeuna keneh rek dipencit ku dewek. Ieu bangkel geus moal bisa hojah deui euy. Ceuk Bahdaroji bari maju we dua lenggah. Mitra kaum dangu basa Bahdaroji teh rek mialugas pedog. Di luar dugaan sakilat pahala cepetna, si Darja teh geus miheulaan ngalugas pedog Bahdaroji. Kiwari geus pindah leungeun aya dina cekalan si Darja. Sakilat teu katuturkeun ku paningali eta Bahdaroji nyaho-nyaho bedog teh geus teulekeun kana beuheung. Ulah bagerak sia. Lamun teu hayang ieu bedog dikereselkeun ku uing. Naon ani teh? Nah, jadi kieu. Tak geus sia motong takabur leuy. Ngaleuwihan malaikat maut, ngaleuwihan peuing pangeran sia. Sok rek kumaha deuleu? Ieu bedog teh sakedeung di kuing bakal dikececetkeun dikereselkeun. Leuwih hade lepaskeun eta budak. Ulah jang ulah. Sok sia Karmin. Lesotkeun eta budak lepaskeun ganjang. Bisi kaburu beuheung dewek teh disapatkeun Alah, Bah. Nah jadi kieu ieu teh. Kumaha ieu teh? Jadi budak teh kudu lepaskeun wae. Ganjangan dolon. Lepaskeun juri ganjang. Bisi kaburu ieu bedog teh. Ngageresea kana beuheung dewek wanganing. Kapan hirup mau ukur sakali deuleu. Nyawa mah teu boga serep euy. Alah, kumaha atuh, Bah? Tapi keheula, Bah. Lamun ieu budak dilepaskeun, nah ngajamin Abah teh bakal dilepaskeun ku eta si wabalek. Kumaha lamun Abah teh engke anger we dipaehan. Nya bener oge euy. Mangkelanan siap montong dilepaskeun euy. Nya tuh, Bah. Ulah bakal dilepaskeun kudu bareng dilepaskeun oge. Kumaha lamun dia budak dilepaskeun der ketika Abah teh dikececet beuheung teh. Kapan paewat, Bah, alias koit. Aya sok sia. Nah rek kumaha tuh? Ieu bedog teh bakal digereselkeun kana beuheung manes ya euy. Ge ulah awak kajang. Sok Karmin bareng euy lesotkeun eta budak. Ngarada we oge dilepaskeun. Nya, Bah. Hei sia Darja. Ganjang lepaskeun Bahdaroji. Dewek ge sarua bakal ngalepaskeun ieu budak deuleu. Jadi kitu aturanna teh. Heug lah. Ku uing ieu bagong bakal dilepaskeun. Maneh ge kudu ngalepaskeun eta budak deuleu. Kelas ya. Nah, ari maneh ngarekeun dunungan aing teh bagong. Kapan jelema eta teh? Ceuk saha jelema? Nu kieu mah bagong. Gawena ukur susuruduk, leletak, jeung durupak pon kitu deui beuheungna ge mah heuras. Tara ngali ka sisi kagigir teh nyaho salah jeung bener. Barang hakana ge teu bisa ngabedakeun manu halal manu haram. Kana wadis bagong nu kieu mah euy. Hirupna ukur mikiran eusi beuteung, ngalajur nafsu ngumbar amarah. Sarakah bari jeung teu paduli ka sasama. Batur salembur oge teu dipadulikeun. Leuwih milih kasih bule anu sakitu kejam jeung talanggesna. Bisa gancangan urang kebarengan urang lepaskeun deuleu. Ya sok sia urang lepaskeun babarengan. Ayeuna ku dewek bakal diitung deuleu. Hitut hiji dua til kutil. Ayeuna bet los kana kutil. Alah tilu. Pas dina hitungan anu katilu meh bareng pada ngalepaskeun. Si Ujang dari lepaskeun we pon kitu di Bahdaroji tina cangkreman si Darja. Kan oro kaya bahasa Bahdaroji ngajauh ti si Darja. Sakilat si Darja teh ngacoelat gerakanna teh mungguh jabat naker. Kanyaoan suku si Darja teh ngayuk. Kena pisan kana bujur Bahdaroji hiuk cebrod solondod. Cebrod sirah teh neunggal pisan neungar kana tangkal kai. Bahdaroji ngagoak sirah teh karasa nyeri jeung lieur titinggaliana mimiti ranyai. Kasadaran teh mimiti les-lesan. Teu kungusila les wae atuh Bahdaroji teh teu inget di bumi alam.
Si Karmin jeung si Sujan kaget nembok itu mah gancang gura-giru muru kadununganana. Hudang bah, nah ieu teh kunaon abah teh? Alah, nah ari sia aya kubadagu kunaon kapiuhan ieu teh euy. Alah, lantaran huruna tidak gor kana tangkal kain kasida tarikna euy. Moal kitu Badaroji teh ko inget tingali geus teu usik teu malik deuleu. Alah nya euy bah abah teh geus bae ieu teh. Nah ari maneh beti tanya geus bae hanteuna kapan ieu teh geus teu usik teu malik. Tong barong ngomong deuleu. Nya. Alah coba pariksa euy. Eta napasna sugane aya keneh deuleu. Keun ku dewek urang pariksa. Hah? Tapi aya keneh napasna mah euy. Anu harti masih keneh hirup. Nya heueuh aya napasan keneh masih keneh hirup. Hayo sia Sujan. Urang babayi Badaroji ninggalkeun ieu tempat euy. Kudu sagancang liubaran deuleu. Nya euy, bisi kaburu eta si wawalak teh ka dieu. Tuh. Nya di kawasan rek nyamperkeun, bisi rek ngabarah ka urang. Awak Badaroji teh dijungjungkeun geruan geus kitu mah. Duana teh gura-giru we kabur ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangus Darja teh nempokeun merhatikeun ka Badaroji anu geus dibawa init ngejat tinggalkeun eta patempatan bari jeung ngeusirikeun. Sedengkeun ari warga lembur anu nyaksian maneh teh moloho kaget. Tetehna eta jajaka anu ngaran si Darja teh memang pohara luar biasa. Mang teh nganuhunkeun pisan ka Ujang. Teteh Ujang teh tos tiasa nyabebaskeun nulungan urang dieu. Cacak-cacak teh Ujang mah nu ka teuing meureun urang dieu teh bakal dibarawa ku eta ante company. Diparengkeun we uing kudu ngaliwat ka labah dieu. Dikersakeun urang dieu teh kudu masih keneh salamet. Uing teh nganuhunkeun pisan ka Akang. Lamun eueuh Akang mah duka teuing nasib abdi teh pasti bakal jadi korban eta jalma jahat. Tenang ayeuna mah da geus salamet kan bae pengkeun kudu hati-hati jeung waspada. Sabab teh urang kumeuni teh keur nerewakan jelema pikeun digawekeun secara paksa yeuh. Leres Jang saterina mah mamang sarere teh cicing dieu lembur teh henteu ngilunggung sia. Amun ninggalkeun lembur mah kumaha lebar atuh tatanen jeung sagarupana tinggalkeun. Tapi teteh lagi ngabahayakeun oge. Ku kituna leuwih hade nyara rumput heula. Jeung deui sanjana mah urang teh kudu samiuk babarengan ngayakeun perlawanan. Eta kumpeni teh kudu dilawan. Mohon Jang sanjana mah urang teh kudu ngalawan tapi kan panbatan sakieu. Sapiraku teuing atuh lamun sesorok kojor mah. Ngaranan yang hareupan kumpeni baru kabedil. Talung ari Ujang mah da boga kabisa boga kemampuan nu hebat. Sahenteuna beureun bisa ngalawan. Nya sahenteuna urang teh kudu boga kabisa. Ngan bae nu penting mah urang teh kudu samiuk babarengan ngahijikeun kekuatan. Ulah rek pakia-kia. Kapanan najan aya jalma nu boga kabisa oge. Helu kalah ka babilut ka kumpeni lain melaan lemah cai kawas eta si Badaroji jelema linglung henteu sadar ngapentingkeun kepentingan pribadi tak kitu. Heueuh nya Jang bener pisan nu penting mah urang teh saladar urang teh kudu ngalawan meureun nya ngahijikeun kekuatan tak kitu. Ari nu ngaranan perlawanan teh lain ngan saukur ngandalkeun kekuatan atawa pangabisa dina ilmu silat. Tapi urang oge kudu make taktik jeung politik. Kapan sakitu jahat nata si kumpeni teh sakitu licikna. Lamun urang ngan saukur ngandalkeun kekuatan tang tue urang bakal cilaka. Pan teu saeutik bangsa urang anu diadu domba. Nya Jang kahartos. Leres pisan geuningnya. Teteh lah eta kumpeni teh licik pisan. Kaharti ayeuna mah ku mamang. Kapan mimitina mah datang ka lemah cai urang oge. Nya tamarehna teh pikeun dagang. Lila kalah ka kumawasa malahan manandasa maksa mirusa aya ngalindih. Nya hanjakah bangsa urang teh henteu surti kana maksud eta kaum penjajah. Maranehna nu make politik henteu kabaca. Maranehna mah gunakeun kapinteran pikeun nyieun reka peraya. Jeung deui eta tadi sabab-sababna mah bangsa urang teh henteu samiuk henteu ngahiji. Loba anu aing-aingan pentingkeun kepentingan sewang-sewangan. Ku kituna keur pihak deungeun mah jadi kauntungan. Gampang pisan pikeun asup ka lemah cai urang. Kon kitu di bangsa urang anu gampang diadu dombakeun. Tah eta pisan kalemahanana. Mohon ka hati ku Mang Jang.
Alah, lamun unggal warga lembur teh boga pamadegan jika ujang ngamberet maka babarengan samiuk kan hanjaka itu teh urang teh masing-masing leuwih mentingkeun kepentingan pribadi tong boro pikeun ngusir ang sadeungeun anu ngalindih ka nagara urang tapi mudah-mudahan bae kaharep nama urang teh bisa ngahiji kukituna uing teh umajak oge mamang wayahna ajakan nu sajana caritakeun kitu urang teh kudu ngahijikeun diri samiuk pikeun yang hareupan eta kompeni kapan beureun sangsara saya eta kaum deungeun cicing di negara urang teh bakal siksa hirup kata langsara kadungsang-dungsang urang anu boga lemah cai tapi bangsa deungeun anu geunahna sasat tadi semah di tanah sorangan nyakeun jang engke ku mamang teh bakal dicaritakeun naon tadi anu caritakeun ku ujang teh bakal diobrolkeun we mudah-mudahan wae atuh sadaya teh bisa ngaharti oge ngahijikeun diri nya tusanya nang geus embung kuku ke payana eta si kumpeni edan teh tah si bule edan urang teh kasiksa kabeh kapan lembur nu dicicingan oge kudu tinggalkeun Mitra kaum dangu sabada sidarnya cukup ngobrol jeung urang bala pulang mah laju wae manehna neruskeun deui lampahna. Kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun di si Karmin jeung si Sujan anu marawabah daroji dina kayaan geus tinget bumi alam marana teh geus tepi ka lembur panyingkiran atuh bah daroji teh dikolerekeun we mbah euy ieu bah daroji teh acan sadar keneh bae alah nya inggis we nuluy nuluy alah nuluy kumaha ari maneh nepikeun ka hanteuna alah nya euy hariwang gancang euy urang-urang neangan tabib we ibah daroji ti kudu sagancangna di ubaran asok sia anu neangan tabib dedewek mah rek nungguan di dieu rek kemit deuleu nya atuh heuk dagoan lah keun we aing waka neangan tabib mah Mitra kaum dangu si Karmin teh laju we mana terek neangan tabib darek bebeja katuan bran brunya sieun dicarekan jeung disieun henteu dipercaya lamun usahana teh geus gagal sakomo digagalkeun deui ku si Daraja. Si Karmin mana teh lembang ada lumayan cukup anggang basa tepi ka salah saurang imah tabib ngaranna ieu imah tabib teh yeuh nyakeun sugan we aya di jero sampurasun punten sampurasun sabada keketrok jeung uluk salam di jero imah teh aya anu nembalan ampes sok ka jero ada hantu ditulaka kulutrak antu paton teh dibuka ku si Karmin blak kantu teh muka breh katempo di jero imah teh anu keur diu saurang lalaki anu make papakean teh ilahar kawas urang pribumi jeung deui boga teh mani panjang diuntun we make topi anu dina tengahna teh aya kutilan mutaya lianti si babah liang hau salah saurang tabib anu menggeus kasohor dumuk matu di eta lembur penyingkiran atuh si Karmin teh langsung ngabejakeun maksudna we alah punten bah datang ka dieu teh rek minta tuluy buku kuring teh yeuh nya aya nu cilaka bah iya nah cilaka kunaon tidak agor pokoknya babah nepikeun ka teu inget bumi alam ayeuna teh can eling-eling atak datang ka dieu teh mudah-mudahan we babah bisa nulungan bisa ngubaran nya dunungan kuring bah iya bet aya bae nah nepikeun ka tidak agor puguh ge ting kunaon atuh dunungan teh kalah ka susuluduk nya aya tangka kai di teungar bah ku si Karmin teh henteu dicaritakeun anu sanyana lamun eta badaruji teh tidak gor ketangkal kai teh alatan ditalapung ku si Daraja si babah liang hau teh mani ngahuleung atuh iya jadi kitu ja heuk bae ku oe bakal diupara jadi dunungan maneh teh aya di ditu nya bah hoyahna we babah teh kudu milu ka kuring nungan kuring teh kudu sagancangna di ubaran ngaran teh bah daroji bah jadi bah daroji ja ku oe bakal diupara ke atuh dagoan sakedeung oe rek mawa ubar-ubaran jeung pararata
Cek eta papaliang ho mana teh ngoloyong ka jero kamaran. Rek mama ubar-ubar jeung baralatan bikin ngubaran. Atuh gancangna carita mitra, papaliang ho teh benang ka bawah. Malahan kiwari teh geus aya di padomukan Bah Daroji. Laju wae eta babaliang ho teh mariksa kayaan Bah Daroji. Iya, ieu taranan dapikeun ka bojonur kieu. Mana kieu ge tarik pisah. Alah, pokok kayak gitu, bah. Dengar tangkal kain teh tarik pisan. Nu matak nu mawi nepikeun ka teu inget bumi alam oge. Tapi ulah salempang. Kuoy bakal diubaran. Sakieu mah hanteu badna. Mitra kaum dangu. Si babaliang ho teh geus kitu mah mariksa kayaan Bah Daroji. Geus dipariksa malaju we diubaran. Tatu dina tarangna teu dipopokan ku ramuan. Delila irung Bah Daroji teh diolesan deing minyakna nahaon. Teh tawe Bah Daroji anu kapiuhan teh inget mi alam teh dak dumadak. Ngulisik irungna ungas ingus. Wah, alah. Aduh. Ayo, ulah waka gelak. Kuoy ke diubala. Ya teh euy. Ieu teh babaliang hau, bah. Ngahaja diangkir ka dieu teh pikeun ngubaran abah. Kapan abah teh dengar tangkal kain pikeun ka kapiuhan. Ingetan Bah Daroji mimiti pulih ras inget kana kajadian nu geus karanapan. Lamun bujurna teh ditalapung ku si Darja. Atuh manehna teh cicing we. Pas diubaran gua babaliang hau malahan mah sirah anu lieur teh kiwari mah geus mimitihan teh lieur teuing. Rasa nyeri geus teu pati ayeuna mah. Si babaliang hau sanggeus ngarasa cukup nambaan atau ngubaran eta Bah Daroji mah. Pamit we manehna teh. Hayo. Ayo da bagus sada. Engki oge bakal jaga. Owe bakal balik. Nya babah. Nuhun pisan we babah teh geus ngubaran dundungan kuring. Da ieu mah buruhna, bah. Lumayan we yeuh. Iya. Ho. Si babaliang ho teu baca tur geus narima buruh mamana teh balik we. Ninggalkeun imah Bah Daroji. Sedengkeun dari Bah Daroji mah ngalempreh we mitra. Can waka bisaeun hudang. Pikeun si Karmin jeung si Sujan ningali Bah Daroji geus sadar jeung geus diobaran maregreg. Tangtu we kiwari mah cenah maju ka cager. Sok sanajan butuh waktu pikeun pamulihan. Alah, bah, teu sangkanya. Urang teh bet panggih deui jeung si kolek si Darja. Anu jelas-jelas eta si Darja teh madoreksakeun ka urang. Alah ayeuna teh nyangsarakeun pisan ka abah. Woi. Alah kurang ajar teh si Darja teh euy. Jadi panghalang jeung mamala pikeun urang. Konan dewek can judi raja ngati. Lamun can bisa males ka nyari ka si Darja teh si kurang ajar si ora-wodol euy. Alah bener pisan, bah. Eta si Darja teh kudu diwarah. Kudu dibales kumaha bae carana. Ih, leres pisan, bah. Eta silama nu ngaran si Darja teh kudu sagancangna di kojoran. Satung-tung masih kena hirup mah. Gak usah urang teh moal laluasa. Jeung deui urang teh moal dipercaya ku si Tuan. Lamun Tuhan teh bisa ngarengsekeun si Darja. Benar pisan euy. Alah. Eta bangkaluk teh tetera. Jadi batu panghalang anu kuat. Tapi keun ulah kamikiran si Darja euy. Sila dewek mani lieur. Alah jeung deui waktosna Zeb euy. Heuleuh mitra. Waktosna geuning cenah parantos teu nyekapan. Keun heula urang tunda jejer carita si lalai bodas duy ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Apuntenna tina sadaya kakirana mang saran undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.